Kabeh jelma anu iman sami pada kewajiban salat nu lima giliran teu meunang dikirangan. Salat eta minangkana dina agama tihangna jalma nu luput salatna nyata luput agamana. Kacarios dina zaman mi'rajna Nabi panutan yuswana teh kaleresan 52 jalan. Kafir Mekah kacaturkeun barang Nabi nyarioskeun mi'raj sanes dimulyakeun anggur pada nyeungsirikeun. Nabi pada ngakalakeun tidinya Allah ngerasakeun Kangjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun. Para sahabat pirang-pirang nu bumela milu miang niringali sewang-sewang henteu pisan sumoreang. Tambah kemuliaan Nabi di Madinah asal sepi jadi ramai kuno ngaji muji kanu maha suci. 10 tahun lamina di Madinah jumenengna agama Islam cahyana gumebyar ka mana-mana. Negeri Mekah di perangan akhirna kaboyong pisan. Nabi tambah kemuliaan yakin sanes dadamelan. Ari yuswa Kangjeng Nabi 63 pasti makamna di jero negeri Madinah nagara suci. Para putra Kangjeng Nabi aya 4 anu istri Siti Jenab nu kahiji Ruqayyah nu hiji deui. Ummi Kulsum katiluna Siti Fatimah bungsuna Lupi putra nu cikalna Sidna Qasim kaopatna. Sidna Abdullah raina Ibrahim nu katiluna eta nu genep putrana Siti Khadijah ibuna. Sidna Ibrahim ibuna Maryah jenenganana istri ti Mesir asalna tah kitu turunanana. Putra nu pameget kabeh pupus keur aralit keneh nu istri carogena teh para sahabat anu soleh. Siti Jenab carogena Abdullah jenenganana Ruqayyah mah carogena Sidna Utsman katelahna. Tos Siti Ruqayyah hilang anjeunna turun karanjang Ummi Kulsum putri lenjang ditikah gentos nu hilang. Caroge Siti Fatimah Sidna Ali nu katelah dikaromallahu wajha anu kamashhurkeun gagah. Lupi putu Kangjeng Nabi 8 pameget istri Siti Umamah jeung Ali ti Siti Jenab kawanti. Lupi Sidna Abdullah mah putu ti Siti Ruqayyah putu ti Siti Fatimah aya 5 kabeh nama. 3 anu pamegetna Sidna Hasan kasebatna Sidna Husain kaduana Sidna Muhsin katiluna. Ummi Kulsum nu istrina ka Sidna Umar nikahna Siti Jenab kaduana turut unggulna waktosna. Urang kedah cinta ati katurunan Kangjeng Nabi poma ulah goreng ati sumauna iri dengki. Ari mungguh Kangjeng Nabi nyaahna langkung ti misti
ka umatna jalir istri langkung ti sepuh pribadi. Belas asih kanu miskin sumawon ka budak yatim, pada waraku paparin katuangan jeung pisalin. Akuan ka urang kampung calik sata tangariung, teu angkuh sareng adigung sanaos ka urang gunung. Kanu nyandak kasusahan udur jeung kapapatenan, ngalayat sareng ngubaran ngajajabkeun ka kuburan. Manis saur manis budi estu musti kaning jalmi, sajagat moal mendak deui sae rupi jeung parangi. Rarailir bulan purnama halis nalir katumbiri, waos lir inten biduri salira harum wawangi. Estu kersaning pangeran sanes sengit dilisahan, keringet pada nandean diarangge sesengitan. Sakitu Nabi mulyana kaya pisan adiguna, angkat pengkeran sahabat kalintang handap asorna. Anggoan kersa lumayan najan utos ditambalan, kitu deui katuangan banget pisan dikirangan. Betah dina kamiskinan sanes margi teu kagungan, mahaja bae ngirangan ngarah karidoan Tuhan. Pirang-pirang mujizatna tawis kanabianana, Quran nu nomor hijina mujizat nu pangmulyana. Tangkal nu perang daunna disiram tilas abdasna, ngadadak seueur daunna serta hirup saterusna. Domba nu banget kuruna serta nalepe susuna, diusap ku pandanganna ngadadak juu susuna. Dina waktos hiji deui sahabat kakirangan cai, teras bae Kangjeng Nabi mundut cai kana jari. Cai ngan saeutik pisan taya deui anu lian, Nabi neuleumkeun pandangan ngadadak tuluy manceran. Cai mancer seueur pisan kaluar tina pandangan, sela-sela ramo pisan cekap kerjalmi ribuan. Kacatur saur bedewi ngadoja ka Kangjeng Nabi, nitah nyaur tangkal kaisina ngomong cara jalmi. Teras kai teh disaur harita ku Kangjeng Nabi, tangkal datang ngagulusur akarna teh digugusur. Ngadehes ka Kangjeng Nabi uluk salam cara jalmi, atos kitu wangsul deui ka tempat asalna deui. Badawi mung kantun heran ningal eta kaanehan, teras bae lebet Islam ka Nabi ngangkeun panutan. Nu sanesna seueur deui mujizatna Kangjeng Nabi, mun diwincik hiji-hiji keur nyeratna moal mahi. Ya Allah nu sifat Rahman sim abdi netepkeun iman, teu aya deui pangeran lian ti anjeunna pisan. Nu ngadamel bumi alam rawuh saeusina pisan, nu wajib diibadahan teu aya nu nyasamian. Sareng abdi iman deui ka Sidna Muhammad Nabi, yen eta utusan Gusti miwulang sadaya jalmi. Nu sipatna prihatinan bijaksana tur budiman,
bener unggal sasauran najan bari guguyonan. Ngimbarkeun ka Kangjeng Nabi kajal misadaya kabeh, duh pangeran anu soleh nu wajib diturut kabeh. Hormat urang ka anjeunna dina mangsa jumenengna, sareng sabada wafatna eta teu aya bentenna. Duh Gusti jungjunan abdi Sidna Muhammad Habibi, pamugi anjeunna nampi kanu hina diri abdi. Abdi umat akhir zaman anu banget panasaran, hoyong teu pangadeusan sejatulut serah badan. Di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji, sareng ibu rama abdi ngiring Gusti ka sawargi.